Dikisahkeun Tatar Sunda aya hiji karajaan anu dipimpin ku ratu nu wicaksana. Namina nyaeta Ratu Purbatapaagung. Ratu Purbatapaagung ngagaduhan dua putri, nyaeta Purbararang sareng Purbasari. Dina akhir pancahayatna, Ratu Purbatapaagung bingung milih Purbararang atawa Purbasari dina ngagantian tahtana. Sabab eta, Ratu nyauran penasehat kerajaan pikeun nentuan saha anu terbaik ke karajaanna. Nasehat, kuring teh tos sepuh, geus kuat pokona euy. Kuring kudu geura-geura nyerahkeun tahta. Ratu teh kene kuat, ratu teh kene kestrong, ratu teh rosa jiga dina pikeun kuku Bematea geuning. Kubisa penasehat, kuring kudu geura-geura nyerahkeun tahta. Kuring teu gaduh budak lalaki, kuring gaduh dua putri. Di antara putri Purbararang sareng putri Purbasari, saha anu pantes anu bisa kuring handal? Teu aya alesan deui nyaeta Ratu Purbasari. Lantaran Ratu Purbasari ngagaduhan sikap anu sae dibandingkeun Ratu Purbararang. Terus samun kitu titah putri Purbararang sareng putri Purbasari yang harapan putri. Pangawal kerajaan nyauran kadua putri pikeun yang hareupan ratu. Harapan ratu. Oh mun, hayu Kang hayu. Ari neng naon? Astagfirullah. Ai, bagila mana ya? Lawak kerajaan teh. Hapunten Mom, aya naon ieu teh? Ieu, kuring teh tos ngadamel keputusan yen Purbasari bakal ngagentos kuring janten ratu. Nah hai, Mom, abdi teh kan kudu sikap, bedahna anjeun milih kuring. Laras Mom, kuduna Purbararang menerima tahta ieu sanes kuring. Bisa keputusan geus kuring da mau. Karajaan ieu bakal menang kutukan lantaran teu ngajalankeun hukuman. Amarah anu parantos muncak ngajadikeun Purbararang gaduh niat ngarugikeun adina. Anjeunna ngajak tunanganna nyaeta Pangeran Indrajaya mendakan dukun pikeun nyingkirkeun Purbasari. Kuring teh geus muak sareng Purbasari. Kuring teh bakal mere itungan jeung Purbasari. Hayu atuh anterkeun. Kemana punya? Kadukun atuh Kang, kumaha sih? Oh, waduh, sing penting hayu meleuleunceun. Ieu teh atuh Kang, hayu. Purbararang sareng Indrajaya nepi ka bumi dukun. Assalamualaikum Pak Haji. Punten, biasa teu untuk Purbasari. Subuhun Tuan Putih. Ngan, naon pibalatna aku sim kuring. Kuring bakal masihan seur anjeun sarta sing penting Purbasari janten goreng. Tangtosna Tuan Putih. Tangtos eta, dukun eta teh langsung ngajampe. Isukna Purbasari jadi goreng lantaran sakabeh awakna pinuh ku bentol anu bareureuh. Ih, naon nu kajadian ku kuring? Purbasari, hayu milu kuring. Tingali Mom, kira-kira turun di jalan nu kos ieu jeung nelaskeun tata anjeun. Astagfirullah, saha ieu teh? Urus putri. Teras Purbasari diusir ti kerajaan. Pengawal, Aya naon ratu? ganjang nyeret Purbasari usir di kerajaan ieu. Terus ratu abdi bakal ngelakukan eta. Mom ulah ngusir kuring. Kuring teh teu naon nu kejadian ku kuring. Geus ulah ceri.
sareng pengawal ngabawa Purbasari ka leuweung. Punten Putri. Kebenaran pengawal. Saatos eta pangawalna langsung ngadamel gubuk. Wah, nya halus kieu gubukna. Ya. Tapi mohon aja ke istana langsung. Nuhun. Basari nyalira di leuweung. Hiji dinten nalaka Purbasari calik di payun pondokna. Anjeunna ningali lutung muncul tina rungkun. Saha anjeun? Kami sieun Putri. Kami abdi lutung kasarung. Kuring hayang ngerai tangan anjeun. Aya baturan sareng anjeun. Hiji bulan purnama, lutung kasarung angkat ka tempat anu sepi tur tapa. Tung, keur naon? Putri, mandi di dieu. Naon gunana kanggo kuring? Akhirna Purbasari nyeburkeun diri ka danau. Tos kitu, kulit Purbasari janten bersih sareng endah deui. Wah, naon nu kejadian ku kuring? Jadi glowing kieu euy. Lutung atur nuhun. Nuhun Putri, sami-sami. Bu, Putri Purbasari itu sendiri. Oh, sareng. Nah, jeung biasa gelis deui. Ieu sadayana berkat kulit tong kasari. Nah, kuring eleh. Ayeuna hayu urang tingali panampilan tunangan urang anu hade. Ieu mangrupikeun tunangan urang. Abdi tunangan berbararang. Abdi teh lagi numpang kasepna euy, jan ieu. Anjeunna mangrupikeun tunangan kuring. Pira aku lutung kasarung dijadikeun tunangan. Ieu tenang. Tuh, Emang kunaon? Lutung kasarung teras tapa. Ujuk-ujuk aya kajadian anu ajaib. Lutung kasarung jantan pamuda anu kasep. Saha anjeun? abdi lagi lutung kasarung. Tuh, anjeun jadi pangeran. Beres Putri, salasna murid pangeran, tapi sebelum itu kurang sebenarnya. Mun cinta anu tulus, berbiasa ngabalikin pangeran. Ya, kuring aku eleh. Kuring ngaturkeun hak urang kusabab kuring tos datang. Santuy we, kuring tos mengampurakeun anca-anca. Akhirna Purbasari janten ratu dibarengan ku pamuda nu kasep. Nu namina nyaeta Lutung Kasarung.